nikmat Allah dimulai nyicil ngadenge rasa sakujur badan kabeh, nikmat hirup, nikmat napas jeung sajabana dihitung ku Allah dibandingkeun jeung ibadah 500 tahun teu pernah maksiat. Ibadah 500 tahun teu maksiat tibang bisa nebus siki panon sabeula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yad'una ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Maknana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam murus sobiya bis sholati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra sinina fadribuhu 'alaiha. Kabayeunan pangarsa pengatur waktu nu parantos masihan waktos anu kusim kuring dimuliakeun, wabil khusus kasepuhan guru urang sadayana anu mimpin di ieu tempat, anu nyesepuhan di ieu wilayah beserta keluarga besarna anu sami kusim kuring dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, oge santri anu sami hadir anu sadayana kusim kuring dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi tepatna wengi Rebo urang sadayana dipilih ku Allah Subhanahu wa taala kanggo menghadiri acara anu mulia nyatana tholabul ilmi, nu dikemas dengan acara peringatan Maulid Nabi sekaligus walimatul hidab atanapi walimah khatmil Quran. Mudah-mudahan yang murang kali anu parantos dikhotamkeun Al-Quran ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing dijantenkeun murang kali anu jadi kebanggaan kedua orang tua. Oge putra putri urang sadayana anu hadir wengi ayeuna tanpa kecuali dengan keagungan Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing dijarantenkeun pamimpin panuntun pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke nu hadir sadayana ngagaduhan hajat, ngagaduhan cita-cita jeung pamaksana. Mudah-mudahan wasilah ieu acara pamaksadan urang ku Allah sing enggal diharasilkeun. Anu hadir sadayana berikut nyarios hirup di alam dunia moal lepas tina nu namina masalah alit, masalah ageng duniawi ukhrawi. Mudah-mudahan
wasilah thalabul ilmi, masalah urang sing enggal direngsehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Palawargi sadayana simkuring lebet ka ieu kampung namean, cirina namean dipapageun ku grup Olokejo. Di pertigaan Patok Besi kalaresan panginten atuh rakana guru urang di dieu putrana di Simguri, atuh guru urang meureun putrana di dieu di Simguri. Duakeun we aranjeunna sing hasil ilmu anu mangpaat. Akhirna da ari nganggo jalan Jampang Tengah mah Simkuring angkat tangan kumargi ning logakna baradap gitu. Akhirna alternatif nganggo jalan Palabuhan Bagbagan Kiara 2. Alhamdulillah tiasa peureum sagedeung. Ngan ari pas belok di ka dieu mah nya kitu we meureunnya. Da keuna da masih keneh Jawa Barat. Urang mah tiba ngadu we mudah-mudahan we perekonomian Indonesia sing distabilkeun ku Allah. Palawargi sadayana ulah nyangkolong ting waktu kumargi nemean ka dieu teh acan terangnya acara di dieu teh sok tepi ka tabu sabaraha 12 backing vokal sama ditu kan alas tuh cenah jam 11 teh nyatu cocok urang ngobrol lah ieu mah dari ngaos manu asli mah mingonan nah marigina disebutna tableg kiaina mau kita bisa geblek hari mau balik model kieu wah ngacamling kita dibayar ngan simkuring mah arek masihan cenderamata we ka urang dieu beres ieu acara kehidupan urang supaya mungkin barokah. Naon margina sabab saur Kangjeng Rasul dina kitab Riyadus Sholihin karangan Syekh Saruf Abu Zakaria yang dikenal dengan Imam Nawawi, al mukminul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin anu kuat dina sagala bidang leuwih dipika cinta ku Allah daripada mukmin peloy. Entak dia nantang ngaosna tika jam 12 berarti di dieu mah mukmin anu kuat di bidang ngaji. Amin. Oh, kakarak amin. Palawargi sadayana manusia adalah makhluk anu diistimewakeun ku Allah. Jalmi adalah makhluk anu dispesialkeun ku Allah. Ciri mulyana manusia, ciri istimewana manusia dimulai makanan, minuman, pakaian sampai tempat tinggal ku Allah dibedakeun. Lamun urang ayeuna ngalapare nu dituang ku urang naonna? Beasna ari ku hayang beueutna. Istimewana manusia tuangna ge beas. Pala bahut maka hayam, pala bahut maka manila, pala bahut maka meri. Hebat ya? Hebat. Manusia dibere beas. Kadua, ari urang eutna sok cai ti kolomeran, ti solokan atawa ti sumur herang. Tapi doma di mana we kadang-kadang cigi pamajikanana di geureuy ya. Doma sama doma. Katilu pakaian urang nu hadir uni ayeuna tinggal ibu-ibu cantik tinggal itu. Kerudung hejo tiga Sahrini princess. Allahu akbar. Tong malaikat tukang atuh da teu mirip. Nu kerudung beureum ningali masyaallah jiga Alisa Subandono. Jalmi mah di kerudungan pantas, di pecian pantas, di sorbanan pantas, gagah we katempona kumaha di luhur. Anu kerudungna warna-warni jiga pelangi. Dekat pantas kan seri langsung tutupan paham mari bujur ka rupak toronton. Urang mah pantas kan. Nu nganggo jas, anu nganggo jaket, anu nganggo kawas tapan di apel malam Ahad. Hebat. Coba ieu kopiah terapkeun kana si rame. Da teu pantas. Coba doma pakaian gamis kabahayang lupa teh. Mentak geleger we Allah ngadawuh dina surah Ad-Din laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh nyata kaulan agung parantos nyiptakeun jenis manusia dengan postur tubuh yang paling indah. Haram hukumna manusia yang satu ngahina manusia nu sedia. Haram hukumna hiji jalmi ngahina jalmi nu sejen.
naon marigina di mana aya jami ngahina dulurna, ngahina tatanggana, ngahina aina saudarana, sama dengan menghina sang penciptana Gusti mangga urangnya mah ka hiji bumi ningali we aya lukisan dina tembok nanti cek urang teh kubutut eta lukisan eta teh ngomong butut kana lukisan teh kana lukisan anak kanu ngalukisna urang keur ngadaweung jang liwat teh awewe pernekel keur pernek teh busekel hidung ipis hirup deh cek urang teh aya ku pernek teh eta ngomong kitu teh haram ya dosa naon sababna ngomong goreng ka hiji jalmi ngagorengkeun awak hiji jelema hakikatna mah ngagorengkeun nu nyiptakeun kembali deui manusia istimewa yen hadir penting ayeuna kabeh hamba anu mulia konteks fisik jelema bawaning ku mulia ku Allah dianugerahi nikmat yang tidak terhitung wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dina surah Ibrahim saur Allah lamun arajeun kabeh rek ngitung nikmat Allah yakin moal ka itu bawaning ku seueur-seueurna nikmat moal bisa dihitung buktoskeun ti luhur saujung rambut jeung kutu ti handap sausap tampal jeung roromeheun ti gigir sagiling cingir jeung kutil ti tengah saaya-aya kumaha jenis kelamin lamun lalaki parawan wapin lamun awewe martabat bangka mohon gitu kan tong wakan ngitung nikmat imah, tong wakan ningali nikmat sawah, tong wakan ningali nikmat kendaraan, awak kurang heula gentengan. Begitu awak kurang digentengan jorojoy nah hati boga rasa era ku pangeran. Di mana jama boga rasa era ku pangeran, yakin dunia barokah maut husnul khotimah di akhirat bakal kaya sama hati Rasulullah. Amin. Pertama Allah nyiptakeun rambut. Begitu Allah nyiptakeun rambut aya sabaraha merek sampo itu hayang. Mimiti sampo zaman baheula nu hideung teh ngaranna teh sun selik ge. Oh, kena urang mah jujur macamna. Da sansil mah bahasa batu, urang mah jujur we. Sun selik we. Bae bijil deui ka dieu nu biru warna celear. Nulisna teh nya dibacana teh naon? Clear ai clear teh beres artina mentak beres kotomet teh keur diangir mah. Yang di samping mah loba deui we ke jeung putuna. Eta merek sampo rupa-rupa lamun Allah teh nyiptakeun buu kira-kira aya sampo mah Allah nyiptakeun rambut sabaraha merek sampo sabaraha perusahaan sampo loba jalma anu apartemenna bintang 7 mobilna mewah bojona 4 bati sampo wasilah Allah nyiptakeun rambut tinggal kakarak buta beuhnya Gusti agung si eta nyatuna teh ladang buuk nya. Teu pedagang sampo. Taekeun di saeutik lamun rek kulin murid geuningannya sok dibaluran buuk teh kunaon? Ku minyak rambut teh minyak goreng. Di marek HS dibaluran teh ku jalantra. Pas dilir teh digemurung sireum aku jadi galing. Eta minyak rambut rupa-rupa dimulai minyak naon mereka teh? Bris naon deh? Lavender laki-laki penuh derita. Allah baik lamun Allah teh nyiptakeun rambut aya minyak rambut mah ternyata perusahaan di dunia nyiptakeun minyak rambut dimulai pangmurahna sampai pangmahalna eta teh ku ayana kakarak bubukna encan jelemana dua katilu menanti ngarapi-rapi bubuk teh naon ngaranna tuh wilikan sisir coba kamu nyoba bubuk mah nya monyet sisiran monyet matra nyisiran doma tara kucing tara rapi wes eta komo mek mamani ge tara tapi leucir tak kemudian jelema di dieu kedua mani di Palasari nya leucirna mah leucir kan tapi kan hilir aya pabrik sisir kang dimulai sisir carang sampai sisir naon eta teh kusabab Allah nyiptakeun rambut ulin we ka kota saeutik ngajajar pada sisi jalan pangkas naon pangkas rambut namun di leuweung mah tukang cukur zaman baheula mah keur zaman Firaun proces yang diketak-ketak gini kan geuteun kajuit pancilin teh beak sabeula baheula eta jama boga perasaan boga perusahaan pangkas rambut dimulai budak 12.000 dewasa 15.000 bahkan di kota mah aya dicukur 150.000 bedana teh eueuh pamulangan di kana gundul
kunaon aya pangkas rambut Allah nyiptakeun naon kakarak mikiran buuk mana geus wauh jeung pangeran di mana-mana mengenal Allah yakin hidupna bakal dibedakeun ku Gusti. Ieu namatan zubat awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisriqoni. Ya kitab dijana karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri yajibu ala kulli mukallafin ayyarifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahinu wa ma yajuju. Wajib hukumna urang palasari mengenal Gusti. Kumaha carana mengenal Allah? Kenali ciptaanana sing wauh ka makhlukna, di mana urang wauh ka makhluk bakal wauh ka Khaliq, di mana apal buku ciptaan Allah kakarak mikiran buku bakal mengenal Gusti. Buku keun sarupa geula tong dibahas kudu jeung totomet. Da geus datang cai mah tereh beres kan gitu. Da MC terang singkatan MC lain master of ceremony, MC di cantayan mah manusia cerewet. MC na soleh imah bager pamigeur hees turun we kahanap kan ibu dina taar aya halis gini bulunya coba pikiran eta halis lamun urang geus bisa mikiran halis yakin ka Allah bakal wau nah ada buuk mah geuningan teh lamun teu dicukuran teh manyangan kabayang ieu halis lamun manyangan rek kumaha urang nempo geura keur make motor ya disingkapkeun heula nya mah gitu buuk mah jadi gunting manyangan kuatin gondrong ko santri simpuri disimpuri mah santri teh panegala lonrong ya lain teu teurak dicukur teh kasih urang tapi halis jang tereukeun manyangan jang naonnya Gusti nyiptakeun halis di pikiran deket jeung pangeran oh Gusti lamun Gusti teu nyiptakeun halis luhureun panon abdi yakin kesang tina mastaka kesang tina tarang bakal asup kana soca akhirna ngora-ngora bakal terahum jeung rabun saring make ku halis ternyata halis teh filter kesang gan hayang gawe we saeutik dibabat we pan halis teh dipiceur dikerok kabeh ieu ganti we geuningan tah ngerok katel diukir buat tempos keris belum 7 kawenangan yang milu beres kawenangan teh cek Pak RT cek Bu RT teh cek urang langsung yuk ngalayan dulu urang mau milu pe ngalayan adi pek da ngalayan nu mau teh pan terbawa suasana milu sedih segeruk we dewe dan we disusut ku tisu teu sadar eta halis jimeut dan kabayang eta beungeus siga Oji Saputra pahili jeung bola futsal aja tahu eta halis turun rek kahana panapun halis aya 2 biji mata anu mahal ka binabi mentak kamu ibu-ibu urang dieu jang nyukuran nikmat panon di antawisna meuli kacamata mulai isukan mulainya ngabri ka kota meuli kacamata tong nu mahal teh 15.000-an jang naon ieu kacamata jang ngajagaan nikmat panon da bocos mah eueuh dagangan pan ieu coba aya jalma bocos panonna ganti we ku panon domba da mabeukeun beas moal pasti hakanan juput da panon naon penting ayeuna angkat kana pangaosan wasilah pangarsa akang umumna acara urang sadana Maulid Nabi nikmat soca keur dipake penting ayeuna insyaallah ieu nikmat bakal ditambihan sesuai janji Allah dina surah Ibrahim ayat 7 wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidanna buka dina kitab Tanbihul Ghafilin bab rahmat karangan Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi atau As-Samarqand baheula aya hiji wali ibadahna teh 500 tahun kabayang 500 tahun ibadah 500 tahun teh teu pernah napopongdut kan ngadek gua we barang penting kana we teu kungsi nyawa HP teu kungsi inboxan teu kungsi nyawa IG sok komo nongton YouTube mah teu ieu mah 500 tahun teh ibadahna sorangan di hiji pulau jauh ka itu ka dieu ari pulau teh ayana di tengah laut bawani ku ikhlas-ikhlasna ieu ibadah bijil karomah di tempat ibadahna hiji tiap dinten keluar buah dalima jang tuang sedangkan dalima pan aya usum ieu teh usum nomor kedua keluar mata air anu tawar di wilayah cai asin 500 tahun ibadah teu pernah doraka teu pernah ngitip nu mani da aya ge monyet tungkul pan kamu pan dileuweung eta akhirna kullu nafsin da'iqatul maut setiap makhluk anu bernyawa pasti bakal menemukan kematian tong hari ganeng urang jelema biasa pangkat Nabi Muhammad ge pupus tong Nabi Muhammad Ijroil ge anu profesi nasuk nyabutan nyawa engke mah bakal maut Ijroil
sarua nu maot mah hiji Gusti dina surah Ar-Rahman ayatna kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akhirna saur Allah Ijroil cabut hamba kaula nu ibadahna 500 tahun teh. Datang Ijroil cabut maut beres. Panggil malaikat rahmat ku Allah. Malaikat rahmat ka dieu. Aya naon Gusti tugas abdi? Wayahna ieu mah gambaran eta hamba kaula nu ibadah 500 tahun teu katapelan maksiat asupkeun ka surga kaula dengan rahmat kaula. Siap. Akhirna ieu jalma dibawa. Yuk ka surga mah. Malaikat teh oke. Oh, anak Quran nama anak kitab nama oke. Jadi ge dibawa. Nek ka mana ieu teh abdi teh? Wayahna saur Allah mane mah getol ibadah 500 tahun teu maksiat ibadah berang jeung penting yung geura ka surga. Kunaon ka surgana? Ku rahmat Allah. Mungah cek eta wali. Lamun abdi ka surga ku rahmat Allah ari amal abdi mana ibadah sakitu capek. Pan ngaji teh ka jam 12 teh panon cepel cangkeng panas bujur atuh. Kumaha besik teh ka bagian marda monyong. Akhirna moal ka surga, moal. Abdi mah hayang ka surga ku hasil ibadah abdi mung ku rahmat Allah. Kumaha cek eta malaikat? Tenang rek bebeja ka Allah. Pawartos we Gusti, kumaha ja alai malaikat? Nyaeta hamba eta teh maraka dawuh surang palasari di urang cantaya. Kunaon maraka dawuhna? Mung ka surga ku rahmat Gusti hayang ku amalna. Masya Allah pasang meja timbangan. Dipasang meja. Kumaha Gusti carana? Hitung nikmat ti kaula nu geus dibikeun ka eta jelema timbang jeung ibadahna nu 500 tahun. Akhirna nikmat Allah dimulai nyicil ngadenge rasa sakujur badan kabeh, nikmat hirup, nikmat napas jeung sajabana dihitung ku Allah dibandingkeun jeung ibadah 500 tahun teu pernah maksiat. Ibadah 500 tahun teu maksiat tibang bisa nebus siki panon sabeula. Akhirna ieu jelema nongok ngaranna kumaha Allah malaikat gusur kana narakakeun digusur nu tadi makan ditungtun atuh jadi dibalik. Ayo silah nu tadi sopan bang kana neraka nama ka kana neraka maneh loba keneh bayarin ka pangeran ibadah 500 tahun teu maksiat ternyata kur bisa nebus siki panon sabelah hutang nikmat loba keneh ka pangeran summalatus aluna yauma idin anin naim dina surat at-takasur. Digusur karena neraka jerit neraka mah pan eueuh tiis kabeh tong neraka itu ya kakara rokok meletek kana kumis geus guguru buga nya akhirna ieu sadayana cek eta hamba Allah malaikat wartoskeun ka Gusti pasrah ayeuna mah yakin abdi moal ka surga ku amal abdi ka surga teh ku rahmat Gusti. Sami urang hadir jeung nyarios salat mah keureuy, ngaji mah keureuy, ibadah mah keureuy, ngan ulah boga tetegenan, salat urang rek laku ka surga. Ulah boga tetegenan, ibadah urang laku ka surga. Naon margina? Ka surga abdi mah lain ku amal abdi, tapi ku kanyaah Gusti. Amin. Sok jajan. Lamun urang palasari maotna teh isukan. Mantong makanya dari papan ieu can beresan. Maot we isukan teh misalna abdi mah rek nganalekeun amal salat, kupingan heula. Lamun urang palasari mosen baju ukuranna L datangna TXL di peser mah moal naon marigina teu akur jeung posenan bener teu. Lamun urang palasari mosen beas pandan wangi Cianjur datangna teraskin dibayar mah moal da teu akur jeung posenan. Urang palasari mosen sapatu nomor 30 datang nomor 75 moal dibayar da teu akur jeung naon jeung posenan. Allah bosen sholat khusu ari datang sholat khusu sholat malaweung. Masa rajin ngomongna kira-kira lamun mawat isukan nganalkeun sholat urang kira-kira sholat urang diterima ku pangeran atau dileyak malaikat? Nah kan kitu mun jawabanna Gusti abdi rek ka surga ku sholat abdi cek pangeran teh teu akur jeung posenan aing mah mosanna ge husu tinggal dina surat Al-Mu'minun ayat kahiji qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Ai salat sia cek pangeran. Husuna teh keur takbiratul ihram we unggul sarubuhana ngasupkeun junyat kostu pardiyah takbir usolli pardo subhi bar we ngacamli mereka. Jeung nu nyariosa sami mah keur ngapukeun urang teh sama butut gitu. Pan geunah nya aya ku butut mah bakal jadi alus. Nu ngaku alus bakal butut kitu.
akhirna kan bukas usolli fardhu subhi Allah dinai anak tu tolibin juz kahiji karangan Said Bakri Abu Bakar Sato muridna Syekh Nawawi Al-Bantani nyarahan Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malebari di mana urang Ciparai takbiratul ihram salat maka maca lapan Allahna kenging 7 alif sama dengan 14 harta sing lila coba nu takbir sakocepat tinggal niatna ari niat dina paham dina mana saur saya Salim bin Samir dina kitab Safinatun Najah wa mahalu halqamu tempat niat dina naon dina hate begitu urang salat usolli fardhu subhi Allah maca lapan Allahna 14 harkat jong hendak tadi ngupingkeun hatam Quran eta aya ibu-ibu sorana meuli sora emas Allah dia diobrolkeun di jero teh nyangka di Ciparai cicingna di Ciparai ka Indomar jauh tapi sorana ngageurleung aya cengkokan Masya Allah lain bangsa urang eta siluman gagah sirik simkuring sabab simkuring sorana pas black butut nah ibu sadayana ada ya ketika ayeuna naon ketika urang takbiratul ihram begitu letah maca lapan Allah lisan maca lapan Allah hate buru-buru baca usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ceuk hate ta'ala ceuk letah hu akbar kakara salatna sah lamun dina takbiratul ihram teu niat salatna teu sah amarina nempatkeun niat kudu aya dina luang lingkup takbiratul ihram disebutna muqaranah urfiyah rupana ngaji serius mah kos di alam kubur kan jempling harus Allahu Akbar nu wajib takbir ngangkatkeun pandangan hukumna sunah tong pasea sia tama teu ngangkat ke naik setruk gitu we geuning-geuning deui hu akbar nyimpen pandangan lamun urang madhab Syafi'i hanapeun dada luhureun bujal ngencak salib tong ngencak deui siga ngelek tolong jadi cepengan pigelanganana entong dina dada palebah lalaki rata palebah ibu-ibu dan nunyel pernah aya sofa marwah para tisai malam Jumat nuhun gunung kembar teh aturan ge hanapeun dada luhureun ieu mati taluhureun bujal karahanapeun bujal kan bari nyekel jeujeur nah naonana teh salat sing eceuk nyimpen pandangan sunat ngangkatkeun pandangan hukumna sunat tong kudu pasea begitu bar maca dua iftitah da letah-letah panon macaan merek samping batur ayo aku di kanan cap gajah cap mangga atlas aya uwana wan imor aya sapirakeun sapir bener teu tapi guys da samping teh jujur kabeh cap mangga manguan cap wan imor uwaan nu jujur mah cap gajah we pake ku caroge urang sinana kok angkatkeun sampingna da nongho tulalena eta disebutna samping kejujuran mangga tim ieu mah sim kuring Abdurrahman dimulai dari salat di kawe salam hese ngacamli leres teh kadang ke ruku red ka kanan pokeongeun batur bener teu teh red ka kanan keongeun red ka kiri romi eta keur salat kitu patu mentak amanat sim kuring ka ibu-ibu lamun urang kali pamegat rek diajar salat ka masjid omat pakaianana anu polos ulah dibere pakaian koskoran komo eta kaos hideung tulisan bodas aku mirip mamah banget pangkat saudara ya kabaca seragam futsal tong dipake ka masjid komo kaos partai sagedeung deui tong dibawa Allahu Akbar coblos kira kabaca salat kurang teh malaweng wae ngan amanat sim kuring sanajan malaweng teraskeun sanajan teu husung teraskeun
margi nu ditilai ku Allah lain salatna tapi ngawarona. Amin. Tuh kan beunang ya. Widai. Ieu hamba Allah, ieu waliullah ibadah 500 tahun tanpa maksiat hanya bisa nebus siki panon sanaon. Sabelah ieu. Ngeres teh. Mentak nikmat Allah lamun diitung moal bisa kana bawa ku seueur-seueurna nikmat Allah moal tiasa kaitung ngan jenis nama bisa. Jenis nikmat aya 2. Hiji aya nikmat agama, nomor kedua aya nikmat dunia. Mana nikmat agama? Hiji al-Islam, beragama. Alhamdulillah sampai detik aina urang masih memeluk agama Islam, berarti gaduh nikmat agama nomor kahiji. Kaislaman urang lain warisan gaduh. Islam urang lain turunan. Islam urang lain pamere. Islam urang mah adalah hidayah di Gusti. Sanajan pangkat Nabi Nuh umurna 1000 tahun, dakwahna 850 tahun, nami aslina Abdul Ghaffar dina tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi. Tapi Nabi Nuh bisa teu mere hidayah ka anakna nu ngaran Kan'an. Henteu. Kan'an Abu Islam teu. Henteu. Kadua Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Ulul Azmi Khalilullah, bapana Abu Islam teu. Bapak nama pemahat patung tukang nyen berhala. Ibrahim keur leutik keneh dengan dititah ku ajar yang pangjualkeun tapekong ka ditu didik beki Ibrahim teh ditungkeun tapekong teh digusur lain dipanggul liwat teh kawahangan hayang cenah pangeran teh ditulungkeun teu ngalawan. Ih deh kan boga pangeran teh bisa gua mereka mah beunghar nabi ibadah kan. Nah Kang sadayana Nabi Ibrahim teh bisa mere hidayah ka bapana. Kangjeng Rasul sendiri Habibullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kunci surga di Kangjeng Rasul, kunci syafaat di Kangjeng Rasul. Tapi Kangjeng Rasul sendiri itu bisa memberi hidayah ka Abu Thalib bijil ayatna dina surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sok tancepkeun Gusti hatur nuhun abdi dipaparinan nikmat memeluk agama Islam. Ternyata Islam abdi lain pamere ti kolot, Islam abdi lain warisan ti kolot, Islam abdi lain turunan ti leluhur, Islam abdi mutlak anugerah ti Gusti. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sabar jadi rukun Islam na. Ibu-ibu balik itu rukun Islam beri 5. Tong molototnya biasa banyak. Jeung CS banyaknya sing beri mah tukang. Ku resep dah ka ibu-ibu. Nama ibu-ibu mah sebab di mana ibu-ibu ngalaksanakeun acara pasti pinuh. Di mana bapak acara ibu-ibu aya bener teh. Ibu-ibu mah 24 jam online. Mangga pangkanginasna hudang jandari salakina bojona. Bojo jam 3 geus udah nahur cai. Cai can asap yesuhan. Bener teh. Yesuhan can garing geus kagigihan. Kagigihan can asap budakna huda. Siapkeun di mandian di sakrek sakola. Budakna beres di mandian salakina yang ngempeng. Anggeus teuing-teuing. Ibu rukun Islam ya. Hiji baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun Islam, rukun ketiga, pilar. Eueuh we sahadatna sarua jeung bangunan coplok tiha runtuh. Nomor kedua rukun Islam teh naon? Salat. Salagi jelema daek salat, Islamna nantun. Salagi jelema wani ngantunkeun salat, Islamna rubuh, dirubuhkeun ku awak sorangan. Nomor katilu rukun Islam teh naon? Puasa. Jalma nu sok puasa, alhamdulillah. Mentang ieu lamun umur kalih geus umur 7 tahun tong diajar salat unggul, diajar naon? Puasa. 7 tahun rek awewe rek laki jang wayahna diajar salat. Tong maka digebot di tahun unggul. Lamun 10 tahun mun salat kakarak cepret. Nah nyepretna tong kulisu. Aditi.
Datang bulan Ramadan hujan kiat teu puasa kiat nih bibinya jam salapan nya kurang baheula jam salapan teh mi puri langsung nagogeun ka tel kana kompor banyur ku minyak goreng siksikan bawah rek ngagoreng naon ngagoreng sangu jang budak nu diajar puasa salakina keur hees di kamar ngaski ku sirungna langsung ke dapur mah rek naon wayah kieu goreng bawang rek ngagoreng sangu jang saha jang si Ujang pangkarak latihan lobaan atuh sanguna nah pan aing hayang aduh miluan aya di palasarin begitu baheula mah aya keur pinaon mah je budak mah tinggal di latihanana jam 8 tahun kedua kuatin ti lohor tahun katilu kuatin ti asar tahun kaopat kuatin ti maghrib centuk huis balik deui ka jam 8 ngahakan roti di kebun teh baheula ieu baheula tahun 2022 kembali ke laptop terdengar mau adi di Ciparema mau aman terkendali apa salah sumber sering ngalangkung namanya sote ka dieu upami ka pangarasa Ustad Baban masih kuring sering timuli bala desa na MTS na aliyah na osok ngan beh dibet raka bagian da sing kuring saep ku Purwakarta Bandung Sumedang Banten Pandeglang ayeuna kabelah ditu peti ka bagian hendak namanya nah lain hayang ngaji ka dieu mah kumargi akang ti dieu jadi wali santri jeung akang mau pami silaturahmi kitu semalam Jumaah ngiringan ngaos tunggu we husuk tibra Allah nah ibu sadayana nya luar biasa tinggalikeun Gusti nu agung eta nikmat nomor kahiji adalah Islam rukuna aya 5 hiji sahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munga haji kanu boga do da kitu loba duit mampu-mampuan wae geura ngomong kanu boga naon mu dasar ajan awakna cagir boga duit ini teh ngan kamu simpuring prinsipna kieu kupingkeun Allah akan memanggil orang yang tidak memanggil orang yang mampu tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil asa daek ngadu tiap tos salat nyuhunkeun tong nisab tapi nasi Gusti abdi nyuhunkeun nasi jarah katana suci kamakana mah kumaha Gusti bisa teh Kang abdi mah hayang bulan hareup hayu jeung simkuring umroh heula Januari murah pokona mah Kang hayang 15 juta tiasa ngantina kapalna hiber kumaha lamun hayang hajian reguler ngantosanana 12 tahun sampai 18 tahun daftar ke umur 60 geura-geura ini abdi mah yang rada tereh ONH plus daftarna $5.000 kali 14.800 kayak pelunasan 3 tahun paling cepat maksimal 5 tahun genep tahun abdi mah yang tahun hareup 2023 mangga bisa kerajaan disebutna hajina haji naon haji puroda saurangna 287 juta ini jempling mah keneh mobil jeung hajian pokona mah didoakeun ku Abdurrahman nya nu hadir kabeh terutama nu teu acan sateu acan pupus sing gaduna sejarah katana suci amin mangkin penting anak kurang maju anak kurang sukses nu ngaji ayeuna ku anakna dihajikeun reskeun cek pemuda teh Kang abdi ge hayang lah kudu daftar pemuda maneangan we ranah haji nah penting eta naik ka naon eta murah eta mah 2 gram setengah wede hiji nikmat paling mahal anugerah paling berharga adalah memeluk agama tingali ketegasan Allah dina surat Al-Maidah ayat 3 potongan ayat baca ayatna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan saur Allah agama nu dipikarido ku kaula adalah agama sahawae anu memeluk agama Islam kuat cicing dina Islam kuat memperjuangkan Islam
walaupun ekonomi terpuruk, walaupun BLT kebagian, sekali Islam tetap Islam, eta jalma bakal dipikarido ku pangeran. Amin. Tingali Ali Imran, inna dina indallahil, sesungguhna agama nu diridhoi ku Allah, sesungguhna agama nu aturanana dibenarkeun ku Allah adalah agama. Deur we aya jelema kang di dunia teh diajak Islam teh mung karaka milih agama sejen. Tingali ayat terasna, wa may yabtagi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sahaja mah di alam dunia tidak memeluk agama Islam, kakarah nyokot agamaan, eta agamana tidak diterima di akhirat bagian balangsa jeung rugi. Naudzu. Lahirlah pengajian, lahirlah madrasah, lahirlah pesantren, eta wadah yang luar biasa anu kurang wajib didukung. Anak kurang memeka mamana sidang ngaraji heula, tanamkeun pondasi keislaman sanajan hirup di daerah gersang moal kabawa kusakaba-kaba. Hiji nikmat paling agung teh beragama. Mentak Allah mesan dina surat Al Imran, wala tamutunna illa wa antum wayahna ulah mawat kecuali keur dina kaayaan Islam. Amin. Hiji buru-buru syukur ka Allahnya, manah masing-masing nyarios penting ayeuna ka Gusti. Gusti hatur nuhun abdi dipasihan nikmat paling mahal, hatur nuhun abdi dipasihan anugerah paling mahal. Abdi sampai detik ayeuna masih kena memeluk agama Islam. Abdi cicing dan Islam lain warisan tapi mutlak hidayah jeung taufik ti Gusti. Hiji. Nomor kedua, nikmat agama paling besar wal Quran adalah Al-Quran teh mukjizat pangagungna. Al-Quran teh mukjizat terbesar Kangjeng Rasul. Saha wae anu resep kana Quran, saha wae nu rajin maca Quran, saha wae nu resep belajar Al-Quran, mangka eta jalmi gaduh nikmat kadua. Komodi di mana make aya walimah hatam Quran, di mana walimah hatam Quran masih keneh aya, di mana hatam Quran masih keneh dipertahankan. Sing yakin kampung ieu, desa ieu bakal dibanjiran ku barokah di Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun oknum umat Islam geus resep kana hatam Quran, siap-siap sarua jeung nantang datangna rupa-rupa bencana. Mangga Bandungna kasibura tukang ngaprak, simkuring ngaprak ti 2001 diajar pidato di umur 15 tahun sampai luar Jawa simkuring ngaji geus hampir leungit kang walimah hatam Quran. Suka dia ternyata di Palasari masih keneh aya bunga eta budak diasopan duit karena baskop kulun hatamna teh teu pati husu. Ih cenah teu gede ya ngomong teh cek budak eta lain dicimburin bener. Padahal mah sanes artos ageng jeung alitna ibu sadayana, tapi dukunganana saha wae anu ngadukung kana hatam Quran berarti mendukung nikmat agama. Nomor kedua, nu hatamna saurang tapi berkahna walatra jang sadayana anu hadir. Amin. Mangga da beda. Maca Quran mah rek terang rek henteu kana hartosna beunang ganjaran. Maca alif lam mim Allah ngaganjarna lain 10 tapi 30 sabab alif lam mim hurufna sabaraha? 3 alif lam mim. Cek urang teh alif lam mim geus meunang ganjaran 30 kasaean. Komo tadi hatamna ge 30 ngaberebet eta budak. Capetan bener bapak capek gede hutang. Alhamdulillah. Pang sedih-sedihna kolot maut, pang sedih-sedihna hidung bapak maut, di mana anakna can disalin maca Quran. Pang bungah-bungahna kolot asup ke alam kubur, di mana budakna geus disalin maca Quran. Di Palasari aya jami hidung bapana geus maut. Kemudian poe Jumaah isuk-isuk jarah ka makam hidung bapana, lajeng maca Yasin sabalik luhureun makam. Saur Kangjeng Rasul maca Yasin sabalik
luhureun kuburan indung bapa ganjaranana sarua jeung ngalaksanakeun haji umroh. Geus we eta teh uruka kemana gitu mah. Saha wae di Ciparai aya budak isuk-isuk poe Jumaah ngelek Majmu Sari, ngelek Quran jarah ka makam indung bapana, tuluy maca Yasin sabalik balik jarah geus meunang ganjaran ibadah haji jeung umroh ngan hawana wegah. Beres deh. Aya urang lamun rek jarah sok uluk salam heula teh kan geus naon. Maksudnya aya salam umum, aya salam khusus, Pak. Salam umumna ku Rasul diajarkeun assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salafun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ketika orang uluk salam kang ke ahli kubur ngajawab teu. Teu da bener teu kadenge. Tuh. Tapi astina mah ngajawab. Hayam ngadengeun, jangkrik ngadengeun, belut ngadengeun, manuk ngadengeun. Nu ditorekeun ku Allah kurdua jin jeung manusia. Lamun urang uluk salam kang rek di jarahan, nu di jarahan ngajawab. Ngan lamun urang ngadenge ngajawabna moal terus jarahan. Atuh lupa deui. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Akhirna jarah terus pingsan dina solokan. Sami kos mayit dijepatkeun di masjid rek disolatan. Di mana mayit dijepatkeun di masjid rek disolatan, saur Rasul eta mayit teh nyarios. Qaddimuni. Lamun dina kitab Jami'us Shaghir mah ajilubi. Cek mayit tunggal cepat engalkeun sabab mayitna urang palasari tukang ibadah tukang ngaji amin. Nikmat kubur geus katingali tuh ngomong coba lamun eta ngomong ngajepat mayit ngajepat ngomong di masjid kadenge kundek nyolatan tulus mah nyolatan mau ada imam lagi ngajol kana janela nepi ka makam bapak ieu salamna assalamu alayka ya walidi atau kieu assalamu alayka ya abi tak gitu tuh teu bisa assalamualaikum ya babeh gitu we nepi ka makam indung assalamu alayki ya walidati teu bisa assalamu alayki ya ummi teu bisa keneh assalamualaikum ya mama jadi ge we naku saya nama tawakan aku dina kitab Tanwirul Qulub kumaha tuh dina Tanwirul Qulub lamun urang rek jarah ka makam indung bapa ka makam guru ka makam wali beres uluk salam teh ngadeg we hiji maca ayat kursi sabalik 2 maca kulhu 11 3 maca al-falaq sabalik 4 maca an-nas sabalik tuluy khususkeun kadinya ya Allah mugi bacaan Quran abdi pahalana dugikeun ka umi jeung bapa kakarak we nabung lamun eueuh batu jang diuk ari aya kursi mah diuk kadinya make kasur heeh sakalian da teh pandah ditu mah cenah ulaheun jarah teh ulaheun teh ulaheun lamun anu ngulahkeun jarah eta teh maca hadisna sapotong kan bukan dina kitab Lataiful Isyarat usul fiqih bab nasih mansuh saur kang Rasul kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur dina awal permulaan Islam jarah kubur dilarang ku Nabi kuna Nabi ngalarang jarah kubur baheula sabab nu jarah sok ngadon mewek di makam nu jarah sok puntu penta kanu geus mau ari menta kanu geus maot dosa teh Mbah Jamro, Mbah Layu, Mbah Jabri, Mbah Cumi, nyuhunkeun 2M. Kumaha cek jurina teh malang? ATM. Teu meunang. Menta mah hanya hiji iya kana budu wa iya kana sanajan jarah ka Wali Songo ka Sultan Hasanuddin ka dalam Cikundul teu meunang menta ka wali menta mah ka Gusti jarah mah niatna ngalap baro kemudian 13 tahun urang Mekah dididik ku Nabi tauhidna diluruskeun akidahna akhirna larangan jarah ku Nabi diganti pazuha saur Nabi ayeuna mah kudu jarah naon tujuan jarahna lain hayang beunghar naon tujuan jarahna lain hayang ka hutan tujuan jarahna
li annaha tudakirukumul akhirah, tujuan jarana supaya ingat akhirat yang urang ge bakal dikubur cara eta gitu tujuan atas tapi beda sok namun aya nu maot di Palasari ngiring meh murebkeun ngiring ka makam dah hati rada leuleus ngrek gapleh ge teu tulus kan mohon nu biasana magrib teh jadi pindah jam 3 Janari komo ngiring murebkeun ka handap ngaku ge di handap cep teh tiis ret kagak keur babacaan ka murebkeun ret ka kenca dulur tungkul bari lewe cabak ya mayit teh cik mayit teh cubuk jambok mangga si beri maosok bapak mau turun yang milu murebkeun eugeuk cap teh tiis Gusti nu agung abdi ge bakal kieu abdi ge bakal ngajepat ngababatang jadi bugang paling maha jadi parab cacing jeung bilatung jeung ring aya nama beungeut ditatap diusah pohok saeutik dicor kasar saeutik dipoles nya bibir ngamples saeutik tunyel ku haur bener teh aya nama jangan dina angilatu pan ieu ayatna surat Toha ayat 55 minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra urang kabeh jeung nyarios kabeh saur Allah diciptakeun tina taneuh geus sebab asal tina taneuh balik ka mana simkuring ti Cantayan ayeuna ka Palasari mah aya cicing we di dieu pasti balik ka mana ka Cantayan sekarang urang tina taneuh balik kana taneuh urang Palasari mah rada aneh boga RT soleh beurnya tukang ibadah rajin di sajabana hadirin kumargi imah RT soleh maot datang dikurebkeun taneuh urang teu neunena ayakan parabola mah nya kitu tina taneuh balik ka mana urang teh coba geura calik di bumi bari ngahuleung saeutik nengah kaluhur kenteng tina naon taneuh calik ka handap keur ngadiuk ka naon taneuh ret ka kanan dinding naon taneuh kiri taneuh hareup taneuh tukang taneuh geuning abdi cicing di imah teh keur latihan cicing di jero kubur sobun heueuh nya aing mah ngaji kieu jadi kumahanya aing mah mah geus madoraka arek ibadah mah da rasul umurna kur 63 eta teh umur standar ti Allah jadi umur urang teh lain namahan tapi namun murangan lamun hadir umurna 40 tinggal 63 yuswa rasul kurangi umur urang 40 tinggal sabaraha 23 tahun deui teh hirupna wayana kudu maot ge dan teh nu hadir teh geus 50 tinggal sabaraha deui teh kontrakanna 13 kamur miluan pilpres nu hadir teh geus 60 kalau resah mayahna meh 3 tahun lunas nio teh paeh bapak ngiridit motor mah 3 tahun deh nu hadir teh geus 62 tahun ganti kalendernya beresnya abdi mah geus 62 tahun 11 bulan 3 minggu rabu hareup euy Allahumma da ayatna kul jame cek supiki kullu nafsin da'iqatu mau ning aya di Cipara di Palasari umur 70 80 bonus naon rajin ngariung jeung kiai hikmah ka guru taat ka orang tua maka bakal dibonusan ku Allah panjang umur saur ijajahan simkuring mati pangarsa Mbah Khotim Panguragan zaman rek panjang umur bari jag-jag waringkas tiap tos salat tarangan kunkeun wirid ayat terakhir surat At-Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil eta ayatna dina tungtung surat At-Taubah sahawae nu dawa maca eta laqad ja'akum 7 balik tiap tos salat hiji bakal dipasihan bonus panjang umur kadua panjang umurna cager da jangan naon panjang umur setruk ngaringwekeun anak aya panjang umur ngisingna kasur ieu mah panjang umurna cager kadua zaman dawa laqad ja'akum 7 balik tos salat sok dipasihan awet muda eta lain mamah muda awet muda
Aya Imam Mahmud Ahmad tuh Abdurrahman kerneangan. Sugane menang di Palasari amin. Entong di aminan. Keur ngaji ayeuna mah kewe opat mata. Jeung tukang salon. Gakenya ieu sound system geunaheun sing seueur nu ngeulem amin. Jarang pernah buka salon dimakan ku mubalik sok bohot teh mubalik lain pohon mubalik sebenarnya. Teka bejaan teka hade wasa keur buka salon. Aya dipangiklan ke mah leuweung bener kita ya bagian kecandaian. Jadi gratis. Nah ieu bisa daya. Mangga we. Ieu mah hayang awet ngeurat teh der, nya mobilan tina cangkang jerukna naonan. Pepejuheun eta mah. Zaman udawam lakot Yaakum hiji sok dibere yuswa panjang, kadua cager, jag waringkas, katilu awet muda. Dibaca we ku nini-nini. Abdurrahman ning aing teh ngora deui. Eta mah watak. Manya nu kolot jeung naon deui? Ieu mah jang nu ngarora sok aya kieu pan umur 30 kana jengkol geus teu neurak. Umur 30 nempo Quran kos sireum ngaleut, aya nempo duit cekas aneh jeung bujurana. Kurangi mah urang puntennya. Sok kalepasan nyari kapungkur pasantren di Banten jadi goreng patut ngomongna tapi hatena teh alis. Yang punya sok dawamnya lakot Yaakum awet naon dah? Awet ngorai aya pan ari umurna geus 60 tapi wajahna kos wajah ABG masyaallah. Masih kena make legging. Oh. Behana Italian kurapia. Neteten. Bakal awet ngora wartoskeun nya anu atan dur aronom keneh teh seueur. Hayang awet ngora daripada kudu datang kana operasi ke Singapura. Nganelan halis teh 16 juta. Ibu hayang juga hidup bajra. Pinarup hayang badag ning baheula mah sa Juliana buadak ning juga jeruk Bali. Tapi pan ujung-ujungnya mah kena pasal urusan dengan polisi sebab mendirikan bangunan tanpa IMB. Ternyata bu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Allah nulukeun Al-Qur'an bukan hanya konsep hidup tapi obat. Laqad ja'akum rasulun min hiji bakal awet naon? Mara panjang umur jag waring kaopat saur pangarsa guru di Panguragan di mana keur hujan angin bisi kenteng hiber bisi poe calana ngalayang baca lakot ja'akum eta angin bakal eureun bakal pindah ke lembur batur ya bener halal liberana hiber aki-aki hiber nyarang sang calana maksudnya hiji geus nikmat pambadagna teh beragama Islam. Nomor kedua nikmat agama teh adalah Al-Qur'an. Mama kadenya di mana di Ciparai di Ciparai we ngomong teh di mana di Palasari aya jami keur maca naon keur maca Al-Qur'an saur Rasul dina tafsir Ibnu Katsir juz pertama karangan Syekh Ismail Abdul Fidah zaman keur maca Quran aslina keur ngobrol ngawangkong sareng Gusti tuh ibu daripada ngobrol jeung datangna sok pusing ka ituna mangga dawamkeunnya memeh maot atuh boga akuan abdi pernah namatkeun sajud sorangan entong tadarus mah tamat tadi rejeng ku sa RT pribadi we beres salat zuhur maca sakaca beres asar maca sakaca teras we mau poe dikeureuy mana suka alam kubur di kuburna bakal dicaangkeun wasilah bacaan Quran amin gitu berita nomor katilu nikmat agama teh wa Muhammadur Rasulullah lahirna Nabi Muhammad diutusna Nabi Muhammad eta teh nikmat agama kan nama gina urang bisa mengenal Islam jasa sah Nabi Muhammad urang bisa mengenal Quran jasa sah Nabi Muhammad urang bisa mengenal akhlakul karimah jasa sah urang bisa ngabedakeun ieu mah halal ieu mah haram pisurgaeun pinarakaeun
jasa perjuangan Nabi besar Muhammad. Kunaon tiap bulan mulud make muludan mah kesingna, muludan mah cangkangna, asli nama berterima kasih karena perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, lamun aya Nabi dari bulan satu acan lahir Nabi, istri awewe murah mahal. Berang tadi. Satu acan Rasul lahir, istri mahal murah. Di zaman jahiliyah awewe eueuh hargaan hanya jadi pemuas nafsu seksual saja. Tapi lahir Kangjeng Rasul diangkat martabat awewe, diangkat derajat awewe sehingga bijil ayatna awewe adalah bagian daripada hamba yang dimuliakan. Cirikna Kangjeng Rasul nikah ka Khadijah, mas kawina 20 ekor onta, saekorna 50 juta lamun dirupiahkeun. Jadi Kangjeng Rasul masihan mas kawin ka Khadijah 1 miliar. Yang orang memberi nganyuk di mas kawin da Allah beri mas kawin nanti 15.000 nganyuk. Sah teh lamun kawin mas kawin nganyuk sahnya asal ada mayar kan gade ibu. Lamun ijab kabul teh kaula nikahkeun anjeun ka putri kandung kaula wastasar boah kalayan mas kawin kebo sapasang kontan ari teh can dikeun janjina kontan dina ijab kabul, ternyata mas kawin can katarima, maka pikeun istrina malam pertama teu dosa teu nusuj teu haram lamun lancingan digemok tong dibikeun. Cek cara teh mah hoyong mas kawin heula ieu mah geus meunang nyikat geuna. Beda jeung ijab kabulna kieu, kaula nikahkeun anjeun ka putri kaula wasta markona kalayan mas kawin 10 gram nganyuk eta mah malam pertama kudu didikeun da sepakat naon. Nah kupingkeun mah tak lamun keur ijab kabul di masjid panganten awe teh ngikeun. Lain ngomong-ngomong wedang dana kontan euy teu kadenge tah dibayar kontan. Langsung malam pertama teh mah kita berlabuh di Telaga Asmara pakai perahu cinta. Ngojayah ini. Cek bojo teh gampang. Mas kawinna dieu heula tadi jangjina ge naon? Cek carogana isukan mangga dia bikin isukan waya. Entengnya komo nu caan utos nikah mah we malam Jumat mah tong dikanturkeun sabab cek Fatlumuin juz 2 bab Jumat sunah. Malam Jumat teh sunat ning bojo teh elingan caroge teh bisi museuh. Pak, rek mana? Rek ngalubang, mending lubang iya pak. Puguh iya, teu kudu hujanan. Malam Jumat mah sunah, malam Sabtu mah wajib, malam Minggu mah kudu, malam Senin mah ngabaladah, malam Salasa mopo, malam Rebo ngagarok, malam Kamis neang hancang. Malam Jumat sunah deui. Meureun ruksak cenah Abdurrahman, ada elastis. Lulus jujur tenang besok aja bayang kumatu praktekna tah jangan bujangan kene kedati wade nikahnya dek naon lek wahana jadi pendeta mua kudu kawin santri di dieu ke desa teh masih belum ditaros ya biswa sabaraha 25 gerak kawin ya mua jadi ajengan di kobong saingan berat di guru atuh jadi kiai mah kudu mukim di mana-mana. Nah kang sadayana ibu dayana mah baheula mah sok zaman oal pan zaman jadul. Bojo dihanap, caroge di mana? Di luhur teh eta teh gaya jadul. An mah geus aya film Haji Muhyiddin aya dunia ternaon. Istrina di mana? Luhur, pamaget di mana? Dihanap. Genah hati cobaan ya. Banjir mau ada kalangan kelep. Cicing sama ngerti. Cocokannya ceuling can kawin. Ngaji heula jangan ngaji heula ngan santri mah di kobongna sing sabar. PR pertama begitu mas santren hayang mantau bae inget kana lawang panto santri tah aya betah saeutik bisul kuteun tilu panina tarang bisul teh muhun bisul cager datang cenah cager budu kayu kuteun ledek
itu santri di kobong aya awak sehat duit eueuh duit aya kabogoh di kawin mamatura rupa-rupa di kobong eta teh ospek di pangeran dididik mental supaya ulah jadi kiai belikan supaya ulah jadi kiai punungan ini mah jadi kiai punungan Ustaz tabuh 5 asar poe Sabtu hoyong dipangdoakeun bade syukuran budak nuhun datang di masyarakat nu kadua Pak Ustaz dinten Sabtu tabuh 5 abdi aya pencieun doma ayahna di haturanan mohon Pak Ustaz dinten Sabtu tabuh 5 putra abdi bade berangkat damel ka luar negeri hoyong doan Pak Ustaz mohon dan Pak Ustaz tabuh 5 poe Sabtu di haturan lingi abdi tos gaduh kurang kali nami ngalahirkeun pun bojo mohon kabar tempat lah opa jamna sarua poena sarua ka bojona teh ngomong mah poe Sabtu tong nyamuk bapak kamu nang besek sama hiji opa mabok mual tinggal di kalenderna geus cerian berangkat jadi imam pas pertigaan teh kan mandek mayong kanu mana heula padahal aturan Islam saha nu pertama manggil heulakeun simkuring kitu di kaina kan akhirna kang sadar atuh di pertigaan teh lain maju ulang-ulang ka itu heula ka di heula eta teh ulang-ulang teh setengah jam kan tapi patok besi di luhur akhirnya teh putus kan itu heula berangkat kan ka hiji keur dikir geus dipimpin ku Kiai Sedian ayat teh deui stop matur aya ka dieu datang kanu kadua keur amin kan ku Kiai Sedian deui aya 2 deui datang kalau kasih ka 3 kan keur dibagi WC geus ku batur deui datang kalau sika 4 keur bubaran kan balik cek bojona mana WC-na tuh hanya talapur borong maing teh jauh tak itu supaya ulah pulungan supaya ulah belikan supaya mental baja sabab di mana hiji kiai boga masyarakat 100 yakin bisa harapan 100 kepala 100 karakter 100 watak 100 adat berde dikuatkeun anak santri bil budu wajana wal bisul wal putus cinta wal kecewa itu ospek manja kuat we nanyaan mereka tengah kobong bu gaduh parawan nuhun kaabdikeunnya mohon maaf anak ibu tidak akan dinikahkan kepada santri karena masa depan santri suram terkulejang gebis lope kecewa langsung diledek wah nasi uduk ikan jair santri butuh bobogaan layar sing kuat sekarang boleh saya dicaci sekarang boleh saya dimaki sekarang boleh saya dicampakan dipandang sebelah mata diledek habis-habisan tunggu tanggal mainnya suatu saat anakmu akan bertekuk lutut mengemis cinta itu datang ke Abdurrahman kinu baheula nyeri ka imam Kang abdi teh geus janda rek naon ka dieu manawi cenah masih terbuka pintu hatimu wah mohon maaf tidak menerima second pusing itu dah aing diledek baheula banyak aku banyak tak kitu misalnya bendak ieu santri-santri anu aya katingali biasa simkuring lain kiai simkuring lain ustad simkuring lain mubalik simkuring mah santri sababna kalender hari kiai nasional hari ajengan nasional aya hari santri naon udah mau aya kiai santri mentak saha wae anu hikmah ka guru di lemurna saha wae anu cinta ka ustad di kampungna saha wae nu hormat ka kiai di lemurna saur taklimul muta'alim anakna bakal diberi gelar al-faqih ajengan gelegan tapi sabalikna lamun aya masyarakat izin ka kiai di lemur teu ngadukung ka kiai di lemur tong ngarap-ngarap ustad aja budak jadi ajengan
jadi guru tahlil ge moal. Ka santri mah tong ceramah mahal kieu. Main jadi proyek di santri. Sok we tinggal ngamandian yang da pencairan unggul. Ceramah mah capek kudu mikir inget kana dalil salah saeutik piomongkeun mending ngamandian di cantayan 400.000. Teu sakitu mah dikojaikeun. Kewajibannya ngan kudu ngarti. Nek boleh disimpulin 400.000 kan dua. Oh, da teu make rumah teu bari. Boleh diteuteuk ai mait can diukur. Pas dipake teh kurang sajeun ka, cek mait mah nyungcung euy. Aya diukur heula pitalieun eueuh. Mainnya mait dibongkeun ku karet, kos cuek siapa. Beres dibungkus bawa ke masjid, disolatan, sing bener nyolatan. Kiai pasti nyolatan nungai. Nah, ngamplopan imam nyolatan mayit dicantayan 300.000. Daek enggak? Daek sabodo. 300. Makmumna santri nu babacaan jeung masyarakat 50.000. Nu nangtung ngukur kunyang-kunyang goceng. Ada si eta mah wah gawe aya mahal. Niatannya usoli pado mayit arba rakaatin. Emang nyolatan mayit ruku gitu. Ya masih beri mah lain cek. Bapak simkuring pupus 2021 kemarin tanggal 1 Ramadan 7 Saud. Panggil tukang ngagali. Kang panggalikeun makam da simkuring mah teu bisa. Yang sabaraha aku mah akang we pasti asa juta setengah. Da ngomong tuh di makam aya baturna deui nya euy cenah. 1,5 juta teu ngagali makam nya. Cenah aya opat sapoe. Kabeuli enmek. Ngeres. Kemari mayit mertua pupus anyarkeun. Yang sabaraha cenah kali kubur aku mah akang we 1 juta daek. Mangga beres. Mau cimbeun budak kitu pokoknya. Aya duit loba kumaha keur aya. Kerayan dengan gede ya mas luar. Gotong memang gotong datara lumpang sorangan saya mau. Bedak lamun urang keur mawa motor mawa mobil aya ambulan wayahna nyisi hargaan sebab si eta mah moal nicak di jalan. Pan terakhir liwatna nya bener teh. Naon singkatan ambulan? Ayo ambulan ceuk tulisan aja. Aku minta jalan cepat. Tentunya. Minta bantuan jalan cepat. Dengar artinya tiga ininya. Karena di bejaan ku Allah. Ada kesukaan bener. Kira-kira salah mah teke ambulan anak ya. Lain bejaan tuh aing di bawah lain. Gotong ku opatan 400.000. Da kudu bedas ya gotong mah dia boga anak aku anak. Supe ka makam. Ngurepkeun di dieu sabaraha? Saikhlasna dari sa Indonesia ke ikhlas kabeh kiai mah. Ngan tukang murepkeun biasa mah jarang montok. Di mana-mana ke bargang tukang murepkeun teh. Atuh makan hati ari PR berat ari amplop 25.000 teh. Bari duitna teh geus eueuh gamaran sawareh duit. Hiji mah geus terpat geus cere dengan samungkeun aku isolasi ku lakban gitu. Nya murepkeun di simkuring 1 juta. Mun rek dijieun perdes ku simkuring. Kiai ngarah malontok. Bentar kesimpulin mah jarang lumawat kan mahal teh. Merepkeun 1 juta. Teu wani sakitu Kang biasa kurang teh. Nah gawe kan tong negona tong jero deui. 500 meunang, mahal kan hulu mayit noho. Geus ingat teh kalau congkeun ka kieu teh. Moal di mah moal kabeh sa Indonesia ge ikhlas. Ieu mah atuh pertama naik pertalik naik. Ieu teh naik-naikeun kumaha ieu teh seimbang teh. Mau balikin bikin mahal ya. Emang diomong ke di dia. Dengan beres ya pemakaman gini sok aya ngabagi duit di makam nanger. Sholawat atau makam adunnya sholawat. Kadenya lamun rek ngabagi sholawat ngukur budak urang. Urang ge budak heula teh kitu tuh ngomong. Mentak nu di nomor hijikeun budak da kolot mah teh kabagian ge terang ngomongan jam baru. Budak heula bere. Budak mah diberi 2.000 ke terang ngomong ato kan ieu kan pejuheul sarua. Diberi 5.000 mah salto kan. Jujuralitan di sawah garung ya. Kabeli tahu bulat. Ato budak keuna kolot mah budak heula. Da budak mah lamun ngadege innalillahi teh ato nya. Cair. Langsung buka HP grup inbox-na. Dah, ngabring kabeh.
Maneh bagian nginte sanu gawekeun duit. Geus tersusun rapi eta teh. Menang Bandung kan budak zaman now mah kieu. Menang we 2000 atau 3000 5000 bunga hate teh. Eta meuli hate bunga. Ahli kubur bakal jadi senang. Nawan bisa meuli bunga na hate budak. Tapi lamun budak diantepan teu dibere bagian. Sok ngomongna cameru. Cek budak teu boga duit matong pae. Eta budak palasari kurang ngajar. Dina tahlil budak nomor hijikeun. Urang ge budak heula. Da kiai dikir 12.000 budak mataram miluan tah. Kawan kok. Nyaritakeun poces. Sok jajan. Kiai maca Yasin cuma budak. Da jemplingna budak mah ketika kiai mimitian amin. Jempling kabeh panon molotot kana panto dapur. Kalaman teh depan sarua ieu korban teh kabagean. Budak mah dibere mih 2 atau buras 3 atau budak tah. Dimasuk leuwing. Nomor hiji genjangnya. Da ieu pan pemburu berkah baheula. Budak sok aya jelema teu ngarti Islam, teu ngarti pasantren, moal dikawinkeun ka santri bisi diparaban ledang tahlil teu apaleun. Maneh mah daang tibang bismillah hungkul. Kadaangan dia mah geus disolawatan, ditahlilan, dikulhuan, jeung sajabana mah beug bunga kiai rek teu berkah kumaha. Entak pamajikan kori, pamajikan balik bulan mulu gemil. Atuh di paraban jomet menang solawat. Urang mah tibang saking mun inget bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina ada. Coba menang mulu dan menang tahlil tak kiai dikapelukeun 2 anak sabu jaga dibaca, salat mujiat dibaca, salat hariah dibaca, can yasin, tabarok, waqi, al-baqarah kiai kita mabok gitu. Bacaan mentak kudu daek dibere kadaangan tina marhaba, tina sholawatan, tina tahlilan, ieu kadaangan geus dipupukkan Quran jeung sholawat jeung zikir. Gak sakepikiran guys. Abdi marek sorangan jajal we hayu jajarkeun ke jona maca bismillah 12.000 sorangan teh mabok tas pe racun kana palapon gede jasa kiai kadaangan urang sarajan mih 2 teu sembarangan dideang diasakan tapi didoaan heula ku kiai jeung masyarakat kabeh barokah bener teh. Hiji nikmat agama teh memeluk agama Islam. Nomor kedua adalah nomor katilu lahirna Nabi besar Muhammad. Naon ari nikmat dunia? Nikmat dunia mah adalah al-afiyah, sehat. Sehat teh nikmat dunia. Di tafsiran ke Nawawi dibangul makari, afiyah teh ditolak tina rupa-rupa perkara nu mengecewakan. Salajengna nikmat dunia. Nomor kedua adalah wasatu, ditutupan aib ku Gusti. Kunaon urang dia manggil ngaji lain sim kuring soleh deui. Kunaon urang palasari daek ngadengekeun Abdurrahman lain Abdurrahman soleh deui. Ngan aib Abdurrahman, bututna Abdurrahman ditutupan ku pangeran. Ieu mah karak balik ti Mekah teh dipanggil haji teu malah. Padadang teu malik kan. Cek tatangga teh make Pak Haji geura malik. Pak Haji Dadang, mana wae. Dengekeun. Lamun aya jelema cium tangan ka urang hate tong nae. Lamun aya jelema hormat ka urang hate tong hanya. Eta jelema cium tangan ka urang bukan berarti urang soleh. Lamun aya jelema hormat ka urang lain urang bageur. Jelema hormat ka urang, cium tangan ka urang, ngahargaan ka urang, cirina aib urang ditutupan ku Gusti. Lamun aib urang dibuka ku pangeran, butut urang dibuka ku pangeran, cadu mungkuk haram dempak jelema kudu hormat bener teh. Sakenya nilai cium tangan teh diasong-asong barokah ampun deh kan. Hendak urang makmum ku MC disebut al-alim, al-allamah, al-bahrul fahamah, ad-da'i ila Allah, al-marhum al-fatihah. MC offset. Hendak sumbing mah di mana-mana ge. Pada penting tadi dibayar.
geus we akang we unggul mau sebut ustad ini kah sok salah macam lagi. Da ustad teh kudu gede ban ustad. Ieu mah kudu leutik ban kalau kalah kubur ustad. Lamun kudu leutik hartina onel-onel. Pak Ustad, Pak onel-onel gitu. Ngaledek teh. Bebegi ka tuh. Jilamun manggil Ustad kudu leutik hartina parati jeung sieuna pijit di sawah. Eta kiai ibu bebegi kurang ajar. Ulah Ustad hari ini si teteh ningan di dia panggung eta macana nih kena hendak salawatnya keuleung eta mah hayang pelung geus enggak geuleung gitu mah pangerti mun cara genakeun ngamaku kita boga duit langsung salawatan balik ku hade ta eta disebutna sora asli khas atau alami atau natural lain meunang umah ome simkuring baheula di ome kurang Cirebon Kang genaheun sora teh dah hiji berentara ngarokok simkuring ngarokok seperti para ban santri tahun usia 20 tahun akhirnya surat teh genaheun masal teh dirakas gitu dipake tukang adan ngegorolong atunya surat teh akhirnya teh da dilanggar teh apa teranganana aduh nya bututna teh Gusti urang mah maca kulhut tilu balik kur jadi mnih 5 tapi kumu amar eta kulhut jadi 15 juta aneh deh kan ieu teh kan bari maca ge kupa-kupaan kan urang mah tika mendok tika purung tika awak asa hiber kana suhuna akeun we tapi kumu amal ku Salman ku Haji Mumin 15 juta eta beda bener teh madaya bieu we si Neng da jamaah santren maca Quran parat sabaraha surat ieu tiba sing keluntrang kana basko tapi baca aku Abdurrahman sok Bandungan ke buka amplopna isi letik tanya banyak kerenya tong yang bener ya Allah ya Rahman kembali dinya ibu tina ka hadir urang turutan Rasul ngara salametnya di ayatna ada surat As-Su'ara yaumala yang malu wala banun illa man atallah biqalbin salim ingatkan surah Allah di akhirat harta terulungan di akhirat anak teu ngabela kecuali kurang pala saing menghadap Allah mau hati bersih tina kaharep lamun aya nu hormat kudu ceurik lamun aya nu hormat kudu nangis Gusti si eta hormat ka abdi lain berarti abdi soleh si eta hormat ka abdi ieu teh ciri butut abdi ditutupan ku Gusti seandaina butut abdi ka Gusti da moal aya nu hormat ka abdi sarua Abdurrahman ge simkuring dipanggil ngaji ka itu ka dieu mulut alina ukun nu teu kaladangan 52 lokasi kan mohon kali 10 jutaan lain amin kan karena disuruh-suruhkan memang terbukti nah ibu kunaon jaga maragya simkuring teu bisa ngaji simkuring dipanggil ngaji ka itu kaji ciri kanyaah Allah butut simkuring ditutupan ku Gusti itu nikmat dunia nu terakhir nikmat dunia teh wal gina aninas omat hate ulah bergantung ka jelema hate ulah gumantung ka manusia ieu masuk diganti iya kana wudu wadunungan nasta'in iya kana wudu wa atasan nasta'in modal we atasanna nyung samanehna ge mun tama cukup ka Gusti hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil sahawae urang palasari nu sok maca hasbunallah wa ni'mal wakil tiap tos salat 450 balik teu kuat peuting ngungkul 450 balik maka dijamin ku Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili pendiri Torekat Sadiliyah dina kitab As-Sirrul Jalil eta jalma bakal dibeungharkeun ku Allah Subhanahu mudah-mudahan manfaatna wih ti dieu urang si jadi hamba-hamba Allah anu pandai bersyukur amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.